Goblok si RW dasar pengurus sialan. Peperian bantuan atau kabar di hararakan we. Gara-gara si RW. Gararung manuk di dia mah gitu aing geus 2 poe 2 peuting can menang kene wae. Anjir cangkel ge lo pindah lokasi nya. Maneh mah ieu kudu dipasangan heula susuk. Ngalah loba nu kapikat. Ini mah itu menang hiji acan. Si Ropi. Belum ngaruh ruas. Oh, sarua aing reuas. Di mana? Kunaon eta pepuringisan gitu? Ya gara-gara si RW. Anjir Labu di ditu. Oh labu. Heeh. Semikat aing 2 poe 2 peuting teu menang hiji acan. Gararung di dieu mah. Heeh. Urang ieu masalah bantuan. Oh. Heeh. Ayo di ditu ngobrol gerak. Sore balik. Neng Ala, Pi. Si Ompong bener ya? Bener gue perlu aing ke Ompong. Oh, ayo tuh. Da geus beres katanya geus pinuh. Kalau urang kadinya heula ke Ompong. Sok urang tungguan di dia. Bari teh Pi, sugan aya opieun. Siapa? Pong. Mana sasareun sok aya nangka euy. nangka mah. Gedang di kebon. Bonsa. Bon urang. Eta nu di Lebak, Pong. Heeh. Ayo atuh urang sekalian aya perlu ngobrol. Urang bari mesek gedang sekalian atuh. Ayo. Biaya kurang pangmawakeun lah. Oh, bener Pi. Ente mah bedas. Anjir. Geus ti marana kitu. Pak urang aja nenangan di dinya. Urang mah geus ieu mikat teu menang-menang. Mana gedang teh, Pong? Tata. Bos, sok atuh ala. Juga aku mana orang macarape naiknya kayak gitu. Was, atuh lah. Kade labu. Nampong tiga bolong. Mana Ropi? Tuh. Eta mah urut ku gajah. Suka tinggal, bisa bolong gitu. Ku gajah Pong kapeulan bae teu tulus. Kade lah, ada ganasak deh. Pong, mana gedang teh? Gagal. Ditaekan gajah. Karena Lain seorang milikna. Karena seorang mau peso. Kade suk dewe, suka nasak. Baraleg aing boro hayang gedang. Beak. Kumaha. Urang atuh neuneun lamanuk nya. Bari rek sekalian maraban si Haji. Bari omehan sekalian. Aing seblok geura. Ya. Pong urang ngobrol di dia Pong lah. Yuk. Jadi wepi lah. Nggak sih di dia di New Si hidung orang sih mana? Happy obrol naon pi? Tak masalah bantuan teh ya. Ya kumaha gitu. Cek didinya apaan anu teu meunang bakal kabere. Atuh aya kitu mah geus tepungan si RT ulah nanyakeun ka urang. Ari mah pan urang teh bieu teh balik titeun si RT. Terus kumaha cik si RT? Da duit mah cenah basa eta ge langsung distorkeun ka si RW. Oh, berarti emangnya urang curiga mah si RW bermain. Mun dilebok we ku pengurus meureunnan. Geus we ieu mah daguan si RT suka nang tepungan deui kumaha kabarna. Pokona mah urang tepungan isuk si RT da urang ge hayang atuh bantuan mah. Da usaha nu embung atuh sieu teh. Urang atuh isuk anter katen si RT Ayeuna mah urang salat pohor heula. Urang makan heula, ngopi. Siap. Si Ompong teh ka mana? Ompong geus ngajanjian poe ieu teh rek kasen si RT. Tapi nah, we ka dieu nya Sieu naon atuh? Engko rek kakeun si RT. Urang nu nungguan ya ge bari ngosreng. Poho aing karek beres ngopi heula. Kumaha aya nya si RT nanya Ya teuing teh apal ku teyang teh nanyakeun ka urang. Hayu urang teh ngaraburu-buru clear atuh da urang ge hayang cair. Kan sok bereskeun heula eta. Ieu bae ieu mah tuna we heula. Yuk derek. Ya aku rek kician ngerakeun aing. Naon kitu? Reumun mulus teh di baju atuh. Eranya dari ke aparatnya. Jujur urang di daguan di hareup. Urang di baju lah. Tong lila.
Asa teu jongjon hirup teh. Teh lagi si Ropi datang teh bari ngamuk. Basa mangkukna si Jilong datang. Kamari si Jameng. Aduh, kumaha ieu teh nya. Jadi urang katempuhanana pajarkeun ku urang di dahar duitna nya. Aing gara-gara si RW geus genep poe. Kabar di telepon teu aktif. Didatangan ka imahna digaremok dinya. Tapi orang cobaan deui ayeuna sugan aya. Sugan pong atuh aya si RT na heuh. Oh, sugana ya milik mana ya tuh? Heueuh, pang-pangna mah atuh can kabagian pisan. Asli ya tidak. Kumaha pi lamun misalkan bener kabur pi. Wah, geus sepong lamun eueuh mah urang ganti lah. Urang usulkeun ganti ku si Bu Ijah nya. Heueuh, coba ning Baheno. Ibarat jandanya. Heueuh, pang-pangna eta. Aya naon ngaranna teh? Teh lah aya tingalian Atuh terang kitu mah. Oh, aing mah anger digemok keneh. Pantona itu dikunci dinya. Kamana si RW nya? Gua geus setuju nanya. Aduh, kumaha ieu teh jauh loba capeun ieu teh. Tapi penasaran pulang dempok ka desa sugan aya. Siga si RT ka mana teh? Eta dekat desa gua. Oh, nah teu mau motor. Pan motor jadi kan dipakai ku budak. Oh, hayu tuh kena ojek. Antrekeunnya siap bolak-baliknya tuh. Oh, siap. Hayu urang naik. Alhamdulillah. Panas lempang mah. Yuk. Pi, sampai sini dulu istirahat dulu di sini, Pi. Oh, udah jauh kan atuh ini si RT. Heeh. Duduk dulu, Pi. Pemandangan pom itunya pom 3 susu gunung teh nya 2. Itu aya putingan luhurna. Putingnya besar. Eta teh gunung eta Gunung Semeru. Wah, lain gunung payudara. Ayo pong lah kaburu-buru teh si RT na bisi eueuh rina naon. Kurang capek aku temannya. Mana meni manja. Aduh. Pi kumaha mun CRT na eueuh Pi. Si RT na eueuh mah urang langsung ka Bu Ijah. Heeh, Ningali aja saeta kumulusna. Sarang sarang ya bagede sih Pi. Aduh, tema mata teh langsung terkejut. Apa belok arah. Oh. Dagunan bos kedeng. Sok. Telepon coba. Aing share teh nilai teuing kesel nungguan lagi. Gila ngobrol jeung Rana we. Betah. Ayo gua. Langsung balik tuh. Oh, itu. Alhamdulillah pong tareh nepi nama Tapi aduh, jong-jong sari pukir Pi. arah regreu. Ya mau. Assalamualaikum. Teh, Assalamualaikum. teh. Oh, pong euy mah. Oh, dikunci. Nah, itu. Sagoan heula lah da capek teh. Duduk. Sugan sakedeung bakal datang. Ripuh langsung balik mah. Saya payah aing capek aing. Bagus. Jadi gua. Dia. Alhamdulillah. Teh. Anggos nama anak Kayak gampang di TF lah. Oh, atuh. Langsung.
Astagfirullahaladzim. Geuning aya tamu. Naon RT ngagebeg gitu da urang teh lain juri. Ih, lain nyaros ka mana wae. Sok rareuwas urang mari. Ngan ngagebeg kitu ciga nu boga dosa. Lain aya naon ieu teh? Lain kumaha ieu kasih RW teh geus tuntan. Justru kurang si RW teh ditelepon teu aktif. Lain teh urang ieu di desa ieu teh. Di desa teh dan panggil di Cikadus. Karena teh kalem heula cing jelaskeun sajelas-jelasna kumaha tadi teh. Ya betul tuh teh, jelasin. Kieu pi kurang dijelaskeun ayeuna. Urang teh isuk-isuk teh telepon kasih RW teh teu aktif si nomorna teh sabaraha kali oge. Urang teh penasaran diteang kurang ka imahna teh. Digemok si dorana teh tempok pantau di kunci. Tah urang teh penasaran ini teh ka desa. Adi jeung si Kadus urang teh. Eueuh di desa teh eueuh. Malahan Kadus ge ngobrol kitu urangnya ngajenghok reuas. Malahan si RW teh geuningan mawa duit anu lain hakna geuningan. Eta duit anu kamari anu keur anu teu meunang. Eta mah panggeus puguh. Ieu mah leuwih parah deui. Leuwih parah kumaha RT? Kieu Pong. Duit anggaran nujang RW dibawa kabur. Tambah eta ge duit parele. Kadon dibawa di kumahanana teh. Ayeuna teh si RW teh kabur. Eueuh. Jadi kumaha atuh ieu? Teuing urang jadi lieur ieu teh urusanna teh. Aduh. Kumaha atuh RT? Urang geus mau yakin moal kabagean Sing sabar hati. Geus urang kumaha deui itu dah. Sabar we meureun lain milikna. Pong sabar-sabar didinya mah da geus meunang, bisa sabar sadengkeun urang geus dijanjikeun ku urang teh eta teh duit eta teh diarep-arep sadengkeun ayeuna ku si RW dibawa kabur. Sing sabar wae pi kesugan nu lainna aya deui. Amin. Ngan urang ieu teh nu jadi bingung teh jabatan si RW kosong. Ganti we. Aya si Bu Ijah Tah, mantap eta mah teh. Tuh kayak deui eta mah kayak urang runding heula jeung si Kadus. Geus teu runing-runing. Eta mah eta mah demplo nya eta mah resep si ompong kitu mah. Eta teh lamun ayeuna RW ku si Bu Ijah, urang mah teu kabagian sembako bantuan oge moal jadi masalah urang mah. Ieu mun aya kegiatan rajin pokona mah. Urang kayak ngomong lagi Kadusnya. Ngan omat engke di rundingan geus aya calona bejakeun kitu we di desa Bu Ijah. Siap insyaallah. Kitu we atuh atur nuhunnya. Ya, sami-sami. Pong. Ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.